Ngerti, Pak Haji ngerti. Tapi naon? Ini nyari jaga sok kopi-kopi acan, Pak Haji. Oh, Pak Haji bener kopi-kopi acan. Kopi-kopi acan ya. Jadi tarunduh. Lebokan malu dipikir. Nanti balik kali itu. Juga dunungan Pak. Kebiasaan sih duit ya duit. Balik dengan duit ya. Modar meureun biar ka mana meureun Lilis kuning. Suruh balaraseuh beuteung peuri. Kastop ngarajis teuing aing mau nyaok ieu mah hirup sia kastop. Hirup balang saumur-umur. Mantau ka mana meureun neangan duitna. Oh. Kita balik geuning sia kastop. Di mana wae sia kastop? Balang sate ka aing keun kabeh sia mah. Nya hampir saumur-umur aing hirup jeung sia. Menis teu mikir pisan sia mah. Coba eta sia wayah kiwari. Terus di mana sia? Wayah kieu karak balik teka-teka beca-beca acan. Lalaki teu mujunun. Neng, sabar Neng, kita ntar usaha lagi. Menang duit yang banyak gitu Neng. Sabar. Ulah ngomel aja ngomel melulu aja Neng. Sabar. Aing temen-temen teh aing hidup si kastop. Aing kudu kumaha ngomongna atuh. Sia teh ye. Sing mikir sia teh ye, sing mikir. Aing ini. Sia. Geus sia atuh mabur. Sok. Mangkat sia. Aditu sia. Mangkat aditu. Aing mah geus mangkat. Lamun sia mau nyerahkan aing menyerahkan sia. Dibalik aing malah. Ya, apa aing daek penjagaan. Haji naon berarti nih? Haji Perit. Aing Marbut naon nih lah. Gas itu ngebon ke warung. Wah, ngebon aing nu kamari teh dibayar era aing ah. Dat sia tuh. Lu kamari ge ditanya aing ditanyakeun. Tang goba banget. Tagih wae unggal kali itu ka warung ayeuna mah. Kumaha urang tuh udah dieu. Geus boga dunungan pelit mah puasa we lah. Nya kudu kumaha tuh reki mah teh lagi lah. Kumaha? Para bebenangan duit. Boga dunungan ge. Dat. Emang haji orang gawean wae. Ayo. Oh, Kumaha carana ngagaweana? Nah, orang boga ide ya. Kumaha pura-pura kapalingan di imah Pak Haji. Kayak orang pura-pura barengep. Ngomong ke Pak Haji, orang ribet yang paling ngabelaan harta manehna. Hah? Kumaha? Oh, setuju. Ngeureun orang kayak dibere duit jeung berobat mah. Oh. Mending bayar duit. Lamun cuman belan ku saos doang, sia daek. Aing mah embung da. Lamun timbang Embungan dibalur ya? ku saos doang mah. Aing Embung aing mah da. Dia mah kolet kos gitu hanya. Adit boga ide. Mah mun kieu. Si Haji kan masih kena percaya kana karuhun. Sia pura-pura ka sarumahan. Kesurupan gitu. Heeh. Surupan bapana Haji. Aing kan nyaho arana. Kabeukeun nyaho. Nah, aing setuju. Tapi nyawa teh saha bapana? Jeung pangabeukina naon? Bapana ngaranna Ki Centong. Kicentong. Heeh. Pangabeukina naon? Ngabeukina Heeh. Pais Pedak Beureum. Pada belum. Jeung Udud Beureum. Siap tuh, Dut. Ah, itu si eta teh si ada tah. Masa urang hayang rokok ke maneh? Mah hayang Siapa lah. Udud beureum ya. Ya.
Ya oke lah. Aing kudu kumaha? Ya geus yang aku jadi Ngaku bapana. bapana, ngaku bapana maneh. Pangabegina nyaho lain. Nyaho. Geus. Ya. Jajal lah. Paling tang Pak Hajina. Jangan. Saya gerak kesurupan harinya. Ayo Dut, buru Dut. Bisi ka dieu Pak Haji Dut. Tuh, Pak Haji. Haji, Tempo si Adut. Kasurupan kita. Kunaon ya? Kasurupan. Kasurupan. Kunaon sih Adut? Ulah bobodo aing sia. Aing bapak sia teu ngalongok ka aing kapanasan kahujanan. Sia meuni tega sane ka aing. Aing moal gampang percaya. Saha bapak aing? Jeung naon kabeukeuna bapak aing? Sane. Sia mah bener-bener doraka ka aing. Ya aing ki centong pangabeukina peda beureum, udud beureum, jeung kopina buru gerebek ka dieu. Duh hampura bah, jeung lain ka kolot emang teu nyuguh bal jumaah hampura we anak teh bah. Ayeuna dihampura. Hampura nya. Hampura bah, hampura rumah sakit kolot kurang urus. Sok hayang naon dilaksanakeun kuring. Alus. Talamun rek mere peda beureum jeung udud beureum tah berekeun ka budak ieu. Urang arek balik. Dut. Pak Haji, poin kasarean Pak Haji. Aduh. Yo, anak kieu lah. Belikeun anu geus dikatakeun tadi ke Pak Haji, nya tah belikeun teh. Ka saya tah belikeun ke maneh tah. Geus Pak Haji rek balik ah. Non Pak Haji ya. Jauh. Jauhnya. Beres.